Ah, daun sampo butuh ari nginguk embek teh kieu pan. Nginguk embek lumayan. Jadi ngalaparam. Tah, cicing we di imah karah kalarasa ieu teh. Kebon geus bala babadeun. Tah. Euy. Tangka sampo can kaburu dipelakeun kalah kaparara kalah gararing. Kalapa reueuh baruahan. Lain eueuh buahan, eueuh kalapaan. Moal buahan kalapa mah eta. Oh, yang sangat kusenget karena kau gadis pencuri. Karena di Bandar Bangkong. Ieu mah. Hah? Ieu mah. Aduh jalma euy aing karesel pisan di imah. Sapopoena mah tara di imah karesel urang sok kalah kabarari. Aing mah hayang dawegan. Eueuh, kalapaan. Itulah nyebut Hayang nangka omas buahna hayam mas bungkul. Di mana? Toko. Aduh, aing ieu kerang daun ieu duh aing riba kacida daun naon sih? Jang para pembe. Hah? Jang para pembe karareuneuh. Boga sore jadi mbak? Iya, domba jeung domba kuring. Embe kuring. Di Paraban? Paraban ku kuring. Di kandangan? Ku kuring sagala rupa. Di mandian? Ku kuring. Di kekepan? Ku kuring. Ari etet rek kamanakeun etet. Ayo Awewe. Ayo kita nyebut kumade bieu. Domba Kuring. di Paraban? Kuring. Di mandian? Kuring. Terus di kandangan? Kuring. Di kekepan? Kukuk. Nah. Ketan teh di kekepan mah. Ulah dari mahrom atuh. Domba ge domba Garut tungkul urang mah. Manya? Heeh. Eueuh we domba teh sejen mah. Sok diabarkeun? Hah? Diabarkeun osok? Lah diubar-abar teuing atuh. Adukeun atuh maksud. Oh diadukeun. Geus wah kamari ge parah atuh aing ngamunang. Cok juralit. Nu batur ti jungkal. Urang ditubruk bujur. Urang ieu mah. Ya aduh. Pada urang nongeng meureun kana ngurungkuy kana bujur jubuk juralit. Wah, urang teh keprok. Ari teh ngadu domba teh di mana, Kang? Bet diburuan di ditu. Cisaga. Di imah, Urang keprok di Parigi di Cijulang. Udah kadenge urang keur di Majenang, kadenge ku urang Serama nih. Urang keur ulin ka Pangandaran terus ka Parigi ka Cijulang. Cek aing teh kana hate cing teh si udah ditubruk domba langsung we keprok aing di Parigi teh. Cek urang jati di Parigi. Kalau ngadu domba teh di imah. Di Cisaga. Mana keprok di Pariginya. Heeh. Cek urang teh tong mu puas goblok cek urang teh urang di Majenang harita. Ai katubruk nama? Di imah. Itu dipipir di tukang. Geus beurang di mana Mas Sigit teh? Hah? Mas Sigit, masjid atuh. Masjid di saung ya bisa teh di saung ya? Bisa, rek naon deui? Iye, kapan sagedeung deui pan? Rek naon? Nya kawajiban atuh Kang, kawajiban umat Islam. Salat nu 5 waktu kudu diadegeun jeung dilaksanakeun. Lain diadegeun, Jum, ari diadegeun mah jangan kana imah. Nyeun saung, nyeun balandongan, heueuh diadegeun. Dipilampah, dipigawe. dipigawe Mah dilakonan, kewajiban urang. Gitu. Di mana ya tempat abdas ya? Tempat abdas di mana? Di Cai urang ada kerenangan masjid ya teh. Urang masuk inget zaman harita euy. Aing embung deui bareng abdas jeung di dinya aing keur abdas ngajak ngobrol. Ini harita zaman haritanya Kang. Oh nah normal nu kitu mah. Aing keur abdas ditanya tas di mana. Ngari anu ngomong mah kudu di teh malan. Made umah. Di mana ieu masjid di deukeut? Beh ditu nyebutna urang neneangan ieu teh. Urang neangan masjid urang teh. Ada ngakurkeun jam. Nah, itu man sok dicaliweurakeun lah. Ya lamun urang mah teu resep ka zaman sok calaliweura kitu teh. Nah, lain caliweura. Ya lamun rek neangan urang komo di beurang mah ulah tingkah imah. Langsung we ka kebon urang mah sibuk digawe di kebon. Keprakan itu melaksanakan. Syukur ai kana tatanen mah nya lah. Ngana mundur bedug di masjid. Gitu. Ulah salah. Mundur bedug mah?
dur bedug mah di masjid gitu, da geus puguh deui jam 10 kurang 10 jam. Wah, jam 12 kurang 10 menit. Nah, pasti bedug dia cing teh. Mentak lamun bedug mah di masjid. Lah nya urang kamari ka imah mah salat di imah sok model. Da lohor mah urang sok di imah, lohor mah. Nah nih Bet di imah. sing bener kapan ucapan teh bieu teh dur bedug mah di masjid. Heeh. Urang Nah, salat di imah atuh. atukeun bae salatna di mana wae da Ih, kewajiban. Ieu mah sing kap- di kebon ge hade ieu salat mah. Ye ulah baka kenteng Kang, ulah baka kenteng. Lain kenteng. Ya, cek Akang cenah dur bedug mah di masjid. Kapan heuh? Atuh mun ka masjid nah skala salat di imah. Kapan jauh ka masjid mah urang mentak bisi akhireun man tentak di imah. Balik ke kebon teh ka imah. Heuh. Tuluy mandi lohor balik di ka kebon. Tangan lamun dur bedug di masjid. Gitu. Nah, aku mah urang mah teu ngarti urang mah. Nah, teu ngarti atuh kawasan. Ai dur bedug di masjid ai salat di imah. Cing ari maneh ari ngadengekeun ari modelna pola bedug sok di mana? Heuh di masjid nu sing dulug-dulug Kapan mah. heuh cek urang teh. Ai mah salat di imah. Kapan dur bedug mah di masjid, nah kalau bedug di masjid, urang mah lohor di imah. Kayak gitu urang kumaha dia nyebut urang. Urang Mantek cek urang ge ari bedug mah di ayo dur bedug mah sok di masjid, urang mah lohor di imah da jauh ka masjid. Boloho-boloho teh hirup tak kuasa lain polos. Heeh ketangnya euy nu ngader-der mah di masjid. Atuh heueuh. Heeh nya euy ketang hampura Kang euy. Ih, da. Entar kali ngobrol teh ulah sok kapetolan. Komo di jengkolot. Ngan sok rata-rata loba nu ngobrolna pinter. Pinter. Kabuktianana mah eueuh nanaonan gitu. Jadi komo pesak mah kosong. Jadi mending kena saujratna urang mah. Ya tuh, Kapan sok aya paribasa ke ulah nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya iya, gitu. gitu. Mentak, wah, lamun jamal loba ka balinggar mah bahaya. Bener Kang, bener. Bedug mah di masjid. Mentak lamun ngadenge bedug nya, ngador di masjid. Masing keur digawe ogen urang si inget kana ngalakonan ibadah. Wah, geus bedug. Geus pacu dur bedug gong adan. Keluar pacu babetkeun. Oh, Akang Aya masuk itu. parang beber babetkeun. Akang masuk itu. Urang masuk itu, da inget kana ibadah bisi akhireun mah teh. Halus euy Kang euy, halus euy. Urang batuk. Hah? Urang batuk. Heeh, geus kolot Kang. Urang mah kecruk dur bedug ada keluar pacu li babetkeun. Ya, Akang eta batuk. Batuk. Hah? Batuk. Batuk. Ulah ngarokok geura. Ya, ulah ngarokok mending batuk bae. Asana mah da asa mending heuh moal jahat duit ai batuk wae mah teh jeung ngarokok. Mun ngarokok jahat duit. Mun kana ngepahan batuk kan mari nya. Atuh heueuh. Ulah teu ngarokok, batuk wae. Heeh, ulah teu ngarokok, batuk wae. Oh, jadi batuk ngeh terus. Entah. Kahari tapi nya cerdas Kang. Oh, bae lah. Jadi ulah ngarokok, batuk wae. Tah eta teh urang teh batuknya. Heeh. Ari batuk teh lamun cek bahasa Sundana mah bongbong. Oh, Geuning aya budak batuk. Bong. Oh, itu besekan. kumaha tuh ya ayeuna urang Urang mah rek keur ngalaparab daek nuluykeun ku aya kabeh ditu tuh. Ngalaparab teu. garoan. Panggaroan kan. Lah najis teuing kudu ngagaroan. Nah, atuh. Atuh arek kemana ayeuna arek ngadaguan urang ka ditu lah. Rek ka ditu lah urang rek ngalanjutkeun. Eta motor nu sanu tilu Hah? Motor nu sanu tilu. Apaan urang gitu. Ulah dipaoknya ulah. Moal urang dan motor yang ngalanjutkeun ya. Syukurnya kan nya. Heeh. Ayo atuh lah. Urang ada tangga parabura ayo.